Gitu atuh sah politik dagang mah. Tinggali bapak jeung Mang Jack. Ha. Ini parah nih. Bang, Amaneh burik tas di mana burik? Kalau di kebon? aing kerenangan manuk, Bang. Ari abang ke mana maju ke kebon? Aing ngek supa burik. Abang nengan supa, aing gitu melak di kebon. Hante kayak eta mek neangan we aing masukan aya, masukan manggi di kebon kan. Aing gitu sia melak manuk di kebon neangan manuk segala. Aing mah Bang teu melak oge geus meunang di kebon Mang Mimin. Nah, ada kalaka dicarikan ku Mang Mimin teh. Nah, atuh sia malin ala kan. Nah, sieun-sieun teh ku Mang Mimin sia mah. Lain ala kan alus manuk kitu mah. Padahal Bang ku aing cek di ala, ngan ngomong eta si Mang Mimin teh. Melak aing cenah. Alah, manuk naon burik? Manuk dudut Bang anu sorana teh. Ku. Aing jaga dicabak cai ngaman teh. Alus anakna oge na. Ada kalanya rek ka aing cai oge. Eta manuk aing cenah menang melak. Hah, sia mah belogog bisa atuh beunang dibobodoh ku Mang Mimin kan. Manuk mah kan. Oh, taraya nu melak manuk di kebon sia teh. Ah, sia dibobodoh ku Mang Mimin sia mah kunyuk. Ajik teuing. Berarti Mang Mimin nipu ka aing. Ajik mun geus lain kolot pisan Mang Mimin. Awas ya Mang Mimin mun papanggih ku aing didodet mengasa-asa pokona mah. Aduh, ieu kai euy na kumaha teuing nya kalak ke sarirungan kieu ya mobil-mobil acan ngaliwat. Nah kunaon bajek? Beakeun bensin pik. Naik ka mana pik? Rek neangan mobil tuh rek muat suluh kalak ke sarirungan kitu. Kasahanya? Oh, eta suluh no pik. Yo, biasa mah si Bang Doyok. Ini tuh tuh. Sok ketem di Palapatan, juk teang gila. Oh, atuh Bang. Kurang dit tangan nanya. Heeh, jog dari Palapatan di dinya. Siap. Siap. Capek euy. Oh, si Opik. Yo kai geus sarirungan kieu. Kai mah jual-jual atuh. Yel, capek. Kemana Pomini atuh jauh keneh nya? Padahal mah jual we ka si Mandoyok pan sok melian oge kai si Mandoyok teh. Alah, geuning itu siga mobil si Mandoyok. Tadi si Opik neangkan itu. Mandoyok. Ka mana Mandoyok? Lobaan kieu euy. Urang ek muat kai di girang biar teh meuli kai tah. Ek muat kai. Sekalian sia, aing ge jual ya. Lumayan, tapi kagak selukutan. Ku aing teh dijual-jual ka pohoan Mandoyok. Jur, Pak. Lumayan loba, Pak. Ih, heuh atuh sekalian. Nambahan itu, Pak. Heeh. Ek dijual sabaraha Mang Jack? Lah, aing mah sabaraha we aing kapren mah daripada bulukan kieu tuh sarirungan. Enggak sok beuli we sadaekna. Tah, aing paling ge ieu mah. Paling 100.000 nya sah. Heeh. Heeh, geus we. Kop. Angkut anjing 100 oge bae. Heuh atuh ieu. Aing teh moal duit. Aduh, pas-pasan aing yang meuli udut tadi namanya. Tah. Heeh. Heeh, nuhun pisan. Sok we puat langsungnya. Heeh, saha mobil karep bisa ti kuang paruat. Aing geus meuli bensin ya beakeun bensin kadinya. Heeh, atuh nya. Nuhun sami-sami Mandoyok. Hah, saha deuleu ya lumayan euy loba. Gubat, karep bisa ti mobilna. Heeh. Buat atuh. Harap tadi ka? Ieu puatkeun naon? Gas. Puatkeun heula lah hiji kan. Ame bang bawa sekalian ke pabrik. Iya, taruhnya Bang, atuh muat. Buat apa sore? Sal, pakai sal. Ang ilang kananya. Ayo pajalan euy, tereng euy. Oh, Ini lah ya. Iya, nang pala ya. Sal. Kebeneran Kang Doyok. Wing neangan ka girang, ari kita muat kai, nah ye geuning geus dipuatkeun cek saya. Ji. Mang Opik, pan urang ieu ti bieu kakara meuli. Ti Mang Jack ayeuna ge. Nah meuli ti Mang Jack kumaha? Apaan ieu teh kai nu urang? Urang bieu oge balik ti girang pas nusur teh neangan mobil. Alah, baru ku sorangannya Mang Opik. Nah kumaha? Anjir. Wah. Si goblok aki goblok ku aing sia kepanggih ku aing diwajak sia teh Mang Jack. Ya. Kieukeun tah. Turun ke deui atuh. Sok turunkeun. Tarurunkeun deui ieu urang mah teh nyaona naon ya? Beda kai nu urang. Tah turun kita. Buat uang moro aki-aki laki gue. Turunkeun. Alah aing mah kumaha ieu? Kai batur dijual atuh. Faisal, gue watong boromang Jack na goblok ka aing nipu sia teh ku aing. Pasti di warung ieu gerak.
Lain naon ieu pelajaran yeuh, bere pelajaran. Ngan ada deui ieu lamun teu beunang kieu mah. Heuh, nama Aya buat narek-narek. Ayo ah, ayo. Si goblok ka aing itu. Coba tiap naik. Gus. Hah, aya ku ngeunah. Duit keur bensin boga pulangna. Bensin pinu. Nyesep dulu. Hah, kalau hati senang, tiktokan anjir. Rayakan. Ajoji, ala ala ajoji. Ajoji, ala ala ajoji. Ajoji, bukan ajoji, bukan bikin ajoji, ala ala ajoji. Aha, hati senang, ya ajoji. Hah? Ya naon dia? Naon bener ya? Ya, bener naon ya? Bapak itu jual kain-kain. Goblok ibu. Ya itu. Masih goblok kain motor dijual seteh. Makan, makan. Wani-wani ngajual kain motor. Sudah aing mah kapendak goblok deh. Hampuratu man ya. Oh, geus teang atuh teang jik tah, ieu kitu. Geuat. Nyaho atuh ki teang. Heeh jik, geuat. Ayo, ayo. Oh, iya, Tamang. Alhamdulillah, ya. Tah, iya sok ai kanggo mah. Sabaraha ya, Kang? Tunggu kuda rencangan geus tawis 250 ya teh. Iya, mau saya teh pandai. Aing bawa duitnya ya. Ai sugan teh moal tulus ieu aya babaturan budak teh ka dieu. Kumaha tuh? Tuh bisa. Iya mau geus ditawar ku urang. Emang didinya nawan sabaraha? Pandai. Kau sering ke babaturan wae atuh ka urang. Iya ku aing geus jadi dibeli dah ditawarkeun ka batur. Aduh, wayahna Mang Jack panik ieu. Ajenting ku urang mun tulus mangke Mang Jack mah dibere jeung li rokok mah ieu karunya babaturan sigisal jauh-jauh ti Tasik. Wayana tuh bisa gitu dalam perdagangan mah. Ku aing geus dileuwihan ti nu kamari 3,5 lah. Geus Mang Doy, mending kena ku abi 400 aslina ayeuna. Aslina ayeuna 400. Abi, ayeuna 400 ribu. Tuh, so. 400 ribu. Nya, Mang Doy. Yang geus bayar tuh lah. Nya geus we atuh Mang Jack ajenting ke Mang Jack malah urang kena ngarti ieu dibere udud ku urang. Ah. Karunya eta. Aing mah lain ku masalah ududna ah. Pokoknya mah tidak sportif lah. Aing masalah jual beli teh. Jadi hate aing kieu mah dibikul 400. Geus ketang angsok wae ang karunya jauh ti Tasik. Siap. 400 ya, 400. Geus bae lah atuh milik didinya meureun. Kenapa, Noy? Oh, 400 ribu, ya artosna. Hatur nuhun. Nuhun atuh nya. Sami-sami. 400 ribu. Ya, mangga. Hider, hengalkanlah. Duh, Pak, alhamdulillah euy. Komisi atuh urang. 50. Gitu atuh sah politik dagang mah. Tingali Bapak jeung Mang Jack. Ha. Mohon Bang Lai. Siap. Ah, hanjakal bebejaka bapak orang jadi ngan diberi 50 tadi nama di bapak orang lagi 200. Mangga seduh kuat ya lapar pisan. Ih, aing gila pisan tukang bengkeng pisan ngakak. Ini ayam teh seueuh. Aduh, gobloknya yang kieu deh we. Aduh, si kunyuk mi ayam aing kunyuk.
anjing. Oh, bunga. Nami ayam aing dihakan kan? Nami ayam aing yang kerjakan? Mu aing nih ayam yang kena dihakan. Asia kunaon? Mana yuk? Ngomong. Huh?